Cantika Maharani, kelas 9A, siswi SMPN 1 Karangkancana. Abdi di dieu bade pikeun ngayogikeun sababaraha informasi ngeunaan virus corona. Virus corona mangrupikeun virus anu nyerang penyakit saluran pernapasan. Infeksi virus ieu anu disebutna COVID-19. Virus corona biasa nyebabkeun gangguan dina sistem pernapasan, pneumonia akut dugi ka tiwas. Virus corona dikirim ti sato ka manusa. Tapi dina waktos ayeuna transmisi oge kajantenan ti manusa ka manusa. Virus corona ieu tiasa mangaruhan saha wae, mulai ti orok, murang kalih, dewasa sareng sepuh. Infeksi virus ieu disebutna COVID-19. Sareng mimiti dipanggihana di Wuhan, Cina dina akhir Desember 2019. Virus ieu gancang nyebarkeunna sareng sumebar ka daerah sanes di Cina sareng ka sababaraha negara kalebet Indonesia. Numbutkeun ka Lembaga Kesehatan Dunia atanapi WHO, pasien virus corona di Indonesia parantos ngahontos 175.349 kasus. Gejala virus corona atanapi COVID-19 tiasa dina bentuk gejala flu, muriang, batuk tiis, nyeri tikoro sareng nyeri sirah. Saatos eta gejala nganyerikeun pasien tiasa ngalaman muriang tinggi, batuk kukahak, nyeri dada sareng sesak napas. Gejala ieu muncul nalika awak reaksi ngalawan virus corona. Numutkeun gejala panalitian bakal muncul 2 dinten atanapi 2 minggu saatos kakenaan virus corona. Upami urang ngalaman gejala ieu, geuwat pariksakeun diri ka dokter atanapi rumah sakit. Terus, kumaha anjeun nyegah virus corona? Pencegahan anu pangsaena nyaeta ngalakukeun hal-hal ieu. Cara nyegah virus corona. Social distancing. Naon sih social distancing? Social distancing nyaeta ngirangan jumlah kegiatan di luar bumi, ngirangan kegiatan berinteraksi sareng jalma sanes, sareng ngajaga jarak di jalma sakitar sahenteuna 1 meter. Nganggo masker. Nganggunakeun masker nalika ngali di tempat umum mangrupikeun salah sahiji cara pikeun nyegah panularan virus corona. Umbah leungeun secara rutin. Nalika urang ngalakukan kegiatan di luar bumi, leungeun